Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng Pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu Pribados tos aya di lembur Gunung Sari, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu dipalihan ieu oge mukbang, oge ngaroskeun hujan. Ayu urang sasangan. Ngadamel seblakna tadi teh tos dilebetan bawang beureum, bawang bodas, cikur, sareng cengek. Seblak kurupuk naon ya teh Fit? Naon? Kurupuk naon nya? Kurupuk bodas lah. Kurupuk eta lah. Salah kadar. Seblak kurupuk ceker. Hidung deui. Lu? No, meni baso pisan urang. Sarua. Tapi untungna hidung aing mah jadi teu kaciroy. Basan hujan kan tegede-gede teuing, tapi mah meni baso. Tegede kumaha? Leutik tapi coba baturna. Nih nembak mesin. Rasen atuh aya sawara teh. Ya alhamdulillah seblakna parantos asak ayeuna urang siapkeun. Tapi bangun anaknya dina ieu nya. Nah ieu we. Dina katel wae Piet, na katel we. Wargi-wargi sadaya ayeuna mah urang nyobian tuang langsung dina katel. Jigana teh raos pisan. Hujan kieu aduh, coba hujan tingali. Henteu hujan sih gerimis. Hujan rintik-rintik. Dah mantap. Hayu orang tuang. Wargi-wargi sadaya seblakna atos asak. Ayeuna teh bade dirojong deui. Hayu urang tuang seblak sasarengan. Taruhan. Ceplak tangan. Mantap. Jawab. Luka kurupukna kitunya. Paham. Tapi itu naon? Tetap disyukurinya. Soalnya ieu oge menang susah. Terus kok di luaran mah nya keur anu susah teh saaya-aya ulah. Anggol we raos.
wargi-wargi sadaya. Sebelah nageda kantun salib deui. Jadi ieu tos rada poek majeng kasonton salahna hujan janten periwada sareng wargi teh bade uih tanginten nya wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.